mang mah kana ngalagu mah jangan ditanya. Jadi kudu kumaha? Jangan ditanya we. Payus Pisan Channel. Silih asah ase asuh. Setan anu kalayan asma mantena nu maha welas tur maha asih sadaya puji kagungan Gusti nomor bang sadaya alam mung ka Gusti abdi sumujud mung ka Gusti hadapi nun Gusti mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya kana jalan anu lempeng jalan jalmi-jalmi anu parantos dipaparin nikmat ku Gusti di golongan para nabi, para sidikin, para suhada, para solihin. Sanes jalana jalmi-jalmi anu sasareng sareng sanes jalana jalmi-jalmi anu dolim. Nun Gusti kabulkan pamaksadan abdi sadaya sangkan abdi bagja dunia rewuh akhiratna paralun anu kasuhun wening gami nudi kasepuh dosami ramu kasugri nusami linggi rehing sega miring kanonoman lutos jatuh krami mobil ngusur ridho Gusti mobil ngusur barokahna
Keluar. Katisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun lobak. Hari cing bae jadi omannya. Aya di ditu mah cenah cakep. Da salah tuh daun salam jeung lobak. Nya daun naon deui atuh dan wayana eta. Oh gitu. Anu ngacapi aweh gawe meureunnya. Tadi gaji macapi gawe. Aduh. Daun salam, daun lobak. Cakep. Isaleun ka desa Cigunung. Gitu. Ulah nu ngawal salam mani kompak. Mudah-mudahan we sing diicalkeun tina kabingung. Siga nama mana bingung nu hadir teh ya amin lagi rada tarik gitu. Amin teh aman. Ambe haya gawean nu ngacapi gara kieu cenanya. Daun salam, daun lobak. Tah itu. Icaleun ka Cigunung. Nu ngawal salam estu kompak. Mugi icakeun ka bingung. Daun salam, daun lobak. Icaleun ka Cigunung. Ngawal salam anu kompak. Mugi diangkat ka bingung. Amin kanggo nu baringung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun urang sasarengan negrakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa riung mungpulung sagulung rumpung hempak murbayaksa kadang warga dina raraga tasyakur binikmah nikahna putra putri urang sadayana wargi urang sadayana ageng harapan riung mungpulung urang sadayana janten cukang lantaran lungsurna rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Urang sambat heula Kang ai Pak kasepuhan buku MUI aya gitu ya teh. Aya Bapak Kiai Jaja nya aya nya. Tadi kadang teh kapuping ku uar teh ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an pakai luar biasa kasepuhannya. Pakai ending aya pakai ending. Aya alhamdulillah. Terus tunduk pakai cuacan tara kula wayah kieu kiai mah. Insyaallah subuh. Alhamdulillah. Pak kubu aya gitu. Oh, ke Jakarta cenanya.
Oh, aduh, may tebih-tebih ting pangawasan teh ka Jakarta apa kubu teh di dieu wae. Ya, aya tugas anu mulya panginten sakacamatan mung anjeunna wungkul nu angkat. Padahal mah seueur nu angkat teh ngan aya nu ka Talaga, aya nu ka Cikijing, mah ka Jakarta nya. Alhamdulillah. Aparatur pemerintahan sadayana para tikawit Bapak Kepala Desa na regreg pisannya Bapak Kadus, Bapak Dodo aya mana Bapak Dodo. Waduh, alhamdulillah nonoman kene keprok lah kanggo Bapak Kadus. Luar biasa lah. Doakeun sing panjang yuswa sehat wal afiat gampil rezeki nya. Eta di mana-mana unggal ngisi acara Pak Kadus geus gararanteng wae anehna teh gitu. Tariasaan masyarakatnya milih teh kedah nu kitu nya luar biasa. Makan kopi. Aduh, antuk lah antuk. Kan we anu urusan kopi mah sanes bagian Pak Kadus, bagian Pak Oleh. Aduh, para ustad, para kiai, alhamdulillah guru urang sadayana nu tiasa kempel, alhamdulillah. Mugia para ulama, para kiai di dieu dipanjangkeun yuswana, dipanjangkeun sanes jodoh nanya, jodoh mah da pararanjang, alhamdulillah. Sing digampilkeun marilik rezekina kasobaranana luar biasa, ngatik ngadidik para putra urang sadayana. Kasepuhan anu sami linggih, ketua BPD aya saha. Waluh, iya dulur sim kuring tuh si Aki aya nama cenah nyebutna teh karek hiji incuna jadi Aki mun dua mah Aki ya ante Aki Anom ketua BPD alhamdulillah Bapak Dadan Setiawan MPD alhamdulillah luar biasa ngahaja sim kuring ge di lembur ngabantun ketua BPD cenah hoyong survei cenah ari di Cigunung lamun pangaosan pinuh teu cenah. Oh tah Bapak Amri Permana ketua BPD Ciranjeng tingali itu diatik diasuh ku ketua BPD Bapak Dadan mah pangaosan teh pinuh di Cikunung mah ayeuna mah engke tos beres mah da moal aya aruih nyebu gitu. Alhamdulillah luar biasa kayak bade ninggal ieu teh nami neng teh utamina nu gaduh maksad dinten ieu nu kalintang bingahna wa sim kuring teh wapo sareng wa oleh luar biasa ting di mana uwana ngan sok nyebut uwa we sok beda ari disebut uwa mah disebut emang mah da benten uwa sim kuring mah sok nyebat teh alhamdulillah luar biasa. Atur sewu nuhun langkung tipayun ka anjeunna nu parantos mercanten sim kuring kanggo saparakan cak ya silaturahim di Cigunung sok kalangkung we Pak di dieu biasana ka ditu ka Cisaar ka ditu sim kuring teh nya ayeuna di Cigunung alhamdulillah. Keun etang-etang silaturahmi ngawitan di desa Cigunung tebih we ka ditu lemah sugih ya biasana teh. Para sepuh sami rawuh bapak sami lenggah hadirin sami linggi sim kuring panginten ka dieu teh etang-etang nyawer we ieu mah ka Aoki sareng teh Filmera Pramesti jadi Filmera gini kan teh Pramesti MPDGR sim kuring teh nembe ningal tulisan MPDGR si horeng ayeuna mah MPD Master Pendidikan nutos kenging sertifikasi mah di pengkerna aya GR-an sanes gede rumah Pak guru eta teh berarti tos resmi jadi guru alhamdulillah doakeun ku sadayana aya panuhun saurna teh dina tasyakur binikmah ayeuna hiji nyuhunkeun pidua teh kanggo anu nembe ngadahu jatuh rami oke sareng tetehna anu kadua doa teh kanggo raina saurna teh nuju nyusun ayeuna teh nyusun skripsi panginten hoyong enggarengse sing digampilkeun dina ngarengsekeunana utami nama sing digampilkeun rezeki ibu ramana ngalangkungan doa bala putrana anjeunna sing sehat wal afiat
saatos lulusna sing barokah ilmu na amin ya robbal alamin. Naon di tadi teh boleh nu dipesankeun teh nyuhunkeun doa naon deui sing kapeserapan sa nepangkeun sim kuring tos aya eta mah dibacaan banyak nada dan dakwah galihna titi anu alamatna ti Desa Ciranjeng. Alhamdulillah salah sawios panginten biasana masuk sorangan Pak ngan ayeuna panuhun cenah wayahna rencangan yang ngabantun balad di pengker gitunya etang-etang pang beberah mana tak itu penginten tausiah pangawasan judulna margi aya nada dan dakwah nada nantos kantun dakwahna pengintennya. Bismillahirrahmanirrahim. Bager kasep para sepuh nu sami rawuh Bapak nu sami lenggah ieu nu hadir di dieu mah Bapak Ibu sadayana mung dipasihan tugas kanggo ngadangukeun Pak. Da nu kudu dipapatahan sareng nyuhunkeun tausiah mah cenah panganten aa sareng neng janten bapak mah mangga bilih bade karulem mangga ibu bilih bade gogoleran mangga jadinya nya panganten mah wayahna tapi di mana panganten itu aya alhamdulillah di Bandung ya oh sami akang ge sami di Ciranjeng. Oh pame amat di Bandung gitu ya. Akang mati Ciranjeng. Kieu we nya urang dugikeun teh tos umum ku Pak Kiai di dia didugikeun. Yen nikah teh salah sawios tanda keagungan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda kakawasaan Allah teh aranjeun teh dipaparin pasangan hirup. Kade jodoh mah aa kudu syukuran ka Allah teh da tanda kakawasaan Allah ieu teh teu tiasa ku urang dipaksakeun teu tiasa diembung-embung teu tiasa ditolak. Cita-cita mah teteh teh meureun boa nya hoyong ka urang Irian Jaya teteh teh tepangna teh sareng aa oge di Bandung truk patepang seredet dari mana datangnya lintah di balong ya dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke kali ke hati luar biasa arapal orang dia mah hati nu mananya cakep gitu asalna masa pertos gitu tapi tanda kakawasan Allah teh perjalananana tangtos panjang nu karaos ku urang mah Bapak Ibu sadayana bagja aa jeung teteh ayeuna nikah boa aa jeung teteh mah perjalanan hoyong dugi ka ayeuna kabale nyungcung disaksenan ku panaib ku para sepuh para kiai teh perjuangan anu berat perjuangan pendidikan perjuangan nyingkahkeun calon nu sanes nyingkahkeun calon nu sanes teh nu hoyong ka oge teh eta teh pasti eta teh berkompetisi teh luar biasa tatangga gigireun eta teh mun ningali oge teh bulak delek pulutat polotot sura seuri terus ceuri tapi alhamdulillah tepang sareng teteh di dieu Allah ngarsakeun jodoh teu kitu jodoh mahnya tah nu ngacapi teteh urang Bandung ya dana jodoh nama geuning di dinya deet gitunya urang kawali itu beuting di Bandung kudu ka kawali digoreng kawali ya kalanya tah jodoh mah kitu. Ayeuna panginten kasepuhan ti mana ieu tanda kakawasan Allah jalan mah tangtos rupi-rupi syukuran nu kadua kanggo naon Allah ngajodohkeun masihan pasangan hirup teh teu aya sanes litas kunu ilaiha ambeh urang tiasa tentrem jeung manehna apan meureunan aa teh lamun nuju di kamar teh
sok bari melong teh kana foto teu aya deui notifikasi cinta iwal anjeun. Aduh kitu bari ningal foto teh tetehna kitu deui ningal foto teh teu aya deui nu mika melang iwal anjeun. Nah luar biasa. Sanes potret manehna eta mah nya anjeun teh nu kitu teh teu aya deui nu mika cinta. Ambeh naon tah nuju aa teu acan ngadahu mah masih dina dada teh henteu tentrem naon sababna sieun inggis bogoh ka batur inggis benang ku batur iwal anjeun si aa teh unggal peuting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Aduh gitu dan ajak si teteh teh aduh katinja aduh ampun kang gitu can akad nikah mah teh can tentrem sabada ayeuna disaksen ku pak kiai para ulama para sesepuh regreg tadi enjingnya panaib di Kementerian Agama Kecamatan Bantul jeung mapatahan luar biasa khutbah nikah sakitu saena tentrem we ayeuna mah naon sababna teu aya kasieun teteh aya nu ngiwat ku nu sanes teu aya kasieun dihansipkeun di dieu mun ka dieu jongjon ayeuna mah ti Bandung bade saminggu sabulan sataun sandang-endang di dieu paling ceuk ibu teh geura ka Bandung gitu ari lila-lila jeung mitoha eta teh mitoha teh sabegeleneng teh ari teu panggih-panggih disusul-susul eta teh aduh hayang panggih jeung incu cenah bahasa akidadan eta teh disusul incu teh incu nu eta kan nya jadi tos gaduh putra tos gaduh incu tanya induk bapak mah luar biasa ambeh tentrem tapi punten litas kuno di dieu kudu aya emutan urang hartos nalitas kuno teh kedah diusahakeun ceuk bahasa urang mah kedah adaptasi saur teteh mah saur aa ngaulang teh di SMP mana 5 di Cimahi nya mohonlah pokoknya didinya sami duanana pendidiknya luar biasa mun teteh nama di SMA 7 nya teh hiji aa urang Bandung teteh urang Cigunung di Bandung ka Cigunung teh tangtos wae benten tempat benten sagala rupina teteh pameget teteh istri aa pameget benten sagala rupina sim kuring kantos di Ciamis basa aya nu nikah eta panganten nyandak sanyiru Pak naon jambe seureuh teras naon itu teh Pak kapol nya Pak naon itu teh anu bodas teh apu nih aya di dieu nih nusoknya Pak alhamdulillah tah ditaroskeun ku sim kuring teh da di Ciranjeng matos teu aya nu nyanyadak nu kitu teh jambena teu aya nan si horeng siloka yen lamun jambe apu seureuh kapol bako dihijikeun digayem apu warnana bodas seureuh warnana hejo jambe warnana belang kapol warnana beureum digayem ari kaluar teh ludahna teh warnana janten beureum janten sawarna ieu teh siloka yen geuning ceuk para inohong ayeuna mah dina rumah tangga calon panganten atau panganten pameget sareng panganten istri sabada abdi nampi nikah ka teteh kalayan mas kawin tersebut dibayar kompan dibayar kontan ai nyandak
sajadah alat sholat hari pas akhir dibayar kompannya liman tuh cara pengantin istri teh. Ya mohon kedah adaptasi di bidang naon hiji kedah adaptasi di bidang anu teu kedah urang pipilueun urusan Allah. Naon tah adaptasi nu urusan Allah teh nyaeta adaptasi morfologis. Wah rada ilmiah. Naon sababna? Di Cigunung mah pejabat wungkul pendidik wungkul, sarjana wungkul, orang pasian we. Adaptasi morfologis mah teu kudu pipilueun, da eta mah ku Allah tos diluyukeun. Contoh kieu. Bandung di ditu teh tiris atawa hareudang. Dongkap ka Cigunung teh tiris. Teu kudu ripuh-ripuh, da awak urang bakal menyesuaikan diri secara otomatis ku Allah saminggu, 2 minggu, sabulan bakal apal yen upami di Cigunung tiris teh saraf-saraf urang bakal menyesuaikan diri. Tapi anggar mimiti nama disimbut ya kanggo can gaduh simbut hirup mah rada ripuh teteh ya janten wayahna kan can gaduh simbut hirup geura milarian bayawak naon bae lah nya geura nararikah gitu tah ambeh tiris ge aya nu nyarengan tah kitu nya. Nu kadua nu teu kedah urang pipilueun teh nyaeta adaptasi fisiologis. Naon tah? Ieu mah panginten contona gampil pisan. Dina diri urang teh upami kantos ka WC kantos eta WC teh nembe kaluar pisan si teteh upamana si teteh barang lebet ka eta WC nu kaangse ku teh seungit sate atawa seungit taun. Seungit ibu pernah upami bapak tas di WC gitu pas kalebet ibu-ibu ieu mah aduh mani asa kumaha tah heudak kapaksa nya Bu urangna oge hoyong kadinya tah mani geus teu kuat pupurilitan nyeri beuteung teh dipengkep ke pangambung hanteu sedot saja 5 menit ge menyesuaikan diri eta teh tah ieu teh sanes urusan urang urusan Allah nu maparin pangambung Pak. Jadi otomatis lamun urang ngangse nu kitu teh menyesuaikan pangambung urang teh eta adaptasi fisiologis. Nu ieu nu kedah repot mah adaptasi sosiologis ya. Hubungan sosial teteh upamina rada keur bobogohan mah punten bobogohan teh nya ieu jeung teteh sigana mah henteu sigana mah nyaan ya sigana teh upami nganjang ka bumi teteh ka dieu si teteh teh luar biasa someah dareh deh ngaleueutna bade kopi susu bade kopi jahe bade kopi luwak bade kapal api atawa kopi naon bade cai herang ceuk si teh teu langkung teteh nu disayogikeun ku teteh mah selalu nikmat bagi aduh can nikah teteh Pak. Tapi geuning apa haji ieu tos sabaraha tahun Pak Haji Pak Kiai tos sabaraha tahun aya 40 tahun sareng emak aya kantos teu ayeuna ceuk emak teh abahna barudak dek ci kopi luwak dek ci kopi naon henteu pernah ditawaran siga namanya Pak Haji mak abah yang kopi ceuk makna teh sibuk geus lila nyebut teh sibuk cenah gitu. Tah eta teh urang kudu menyesuaikan di lingkungan. Punten upami di Bandung mah lingkunganana lingkungan pelajar.
upami di dieu mah lingkungan agamis urang teh engke di dieu nya atuh sok sanaos kumaha oge kedah ngiring agamisna naon tah usahakeun ngiring kana pituah para ulama para kiai abdi berjamaah sumbing ke masjidnya caket ke masjid ya dia pakai seberapa meter ayatnya 500 meter 200 nya 200 kaditu wayahna nuju tiris-tiris oge gitu. Bismillah abdi hoyong menyesuaikan sareng daerah dieu keur mah tugas salaku umat Islam nu kaduana deui menyesuaikan lingkungan ai batur ngarabring ka masjid ari ngabring ka pasar pan meureunnan kirang sae tah menyesuaikan eta anu kirang anu kedah ku urang rada berat nupang abotna Bapak Ibu sadaya penyesuaian adaptasi agama tapi alhamdulillah Islam teteh Islam teu aya penyesuaian agama nu aya teh penyesuaian keyakinan dina agama naha apan geuningan ayeuna mah sok aya nu rariweuh nya Pak aya nu ieu mah biasa sok tahlil aya nu pupuseun di dieu mah henteu gitu upami di ditu mah tara biasa heug di dieu misalna tetehna osok tong jadi pasea nah di dieu kieu teteh mah geuningan kieu ulah jadi pecah di rumah tangga tapi sok fasawirhum fil amri pilih yang terbaik ambeh di bumi ayam tentrem ulah dugi ka aya hal kitu beda masjid beda jamaah geus tong wawujung si itu mah dan si itu mah lain bagian madhab kuring tong wioskeun we da gaduh keyakinan masing-masing asal bisa dipertanggung jawabkeun. Aduh capeknya kamana si Mang Ucup jeung pangmilarian Mang Ucup tah cenah ka dieu Kang Ucup